ilamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiron mutakaliman Adam udus bana mumasala lil hawadisi itihad adun ajaj karoha jahamaun somamun yun bukmun ajijan karihan jahilan maitan asoha ma'abka tambah jahij li Allah tina wana ngadama mungkin tawa tinggal ngadama mungkin kabedama Allah amanah tabligh batona kidib hianat kitman bilada tama'arad basariyah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu ma'alul munajat. As-sholatu ari sholat eta mahalul munajati tempat munajat ngadeus tempat munajat atau ngadeus ahem munajatil abdi tegesna munajatna jalma li rabbihi ka pangerana abdi li rabbihi ka pangerana abdi biidhari sifatihi ku ngadohirkeun sifatan rabbihi ku ngadohirkeun sifatan rabbihi al jamilati anu alus min rahmatihi tina rahmat rabbihi min rahmatihi tina rahmat rabbihi ngadohirkeun lil ibadi ka pirang-pirang abdi lil ibadi ka pirang-pirang abdi wa tarbiyatihi jeung ngurus rabbihi jeung ngurusna rabbihi lil alamina ka jalma sadaya alam kasadayana alam lil alamina kasadayana alam wa mulkihi jeung ngaratuan rabbihi jeung ngaratuan rabbihi yaumaddin dina poe kiamah yaumaddini dina poe kiamah ila ghairi dzalik napi kaliyana kabeh rahmat tarbiyah muluk rahmat tarbiyah mulki kadinya teh kabeh minas sifati tina pirang-pirang sifatan wa munajati rabbi yang munajat pangeran lahu ka abdi
bima kalawan perkara yulqihi anu nibakeun Robbi hi kana ma yulqihi anu nibakeun Robbi hi kana ma pisirihi dina hatena abdi pisirihi dina hatena abdi minal ulumi tina pirang-pirang ilmu al-wahbiyati anu bangsa pemberian al-wahbiyati anu bangsa pemberian wal asrori jeung pirang-pirang rahasia wal asrori jeung pirang-pirang rahasia al-irfaniyati anu bangsa kanyaho al-irfaniyati anu bangsa kanyaho wa ma'danul musofati jeung tempat simpenan asih-asihan jeung tempat simpenan asih-asihan ai atawadudi tegesna asih-asihan ai musofatil abdi tegesna asih-asihanna jalma li rabbihi ka pangerana abdi ditawajjuhi kumadapna abdi ilaihi ka rabbihi bikulliyatihi kusakabeh na abdi kusakabehna abdi kusakabeh badana abdi wa ikbalihi jeung madapna abdi alaihi ka rabbihi bi awalimihi ku ilmuna abdi ad-dhahirati anu pertela wal batinati jeung anu batin hatta layah talija sehingga tengereteg wisirrihi dina hatena abdi naon gueruhu liana rabbihi wa musofatu rabbi ari asih-asihana pangeran li abdihi ka abdina rob eta bi ayam nahahu kuyen masihan rob ka abdi suhu dahu kana nyaksi ka rob wayupido jeung ngaluberkeun rob alaihi ka abdi fadlahu kana padolna rob kaunggulan rob wajudahu jeung kabageran rob wahadihi ari musofatu robbi eta a'lal musofati pangluhur-luhurna asih-asihan waduna jeung eta tetep sahandapeunana musofat marotibu ari pirang-pirang martabat wala qadri ikbalil abdi jeung kana ukuran madapna abdi yakunu aya naon ikbalu rabbi madapna pangeran jala ma'agung naon jalaluhu kagungan rob jala ma'agung naon jalaluhu kagungan rob tatasi'u jembar
biha dina sholat naon maya dinul asrori alun-alun rahasia maya dinul asrori alun-alun rahasia ayat tatasiu tegasna jembar biha dina sholat naon al-qulubu pirang-pirang hate as-sabihatu anu disarupakeun bil mayadini kana alun-alun lil parsani kajapikeun anu numpak kuda pikeun jalma nu numpak kuda lil parsani pikeun jalma nu numpak kuda aetan sarihu tegasna narima jembar kulub ditawarudil asrori ku datangna pirang-pirang rahasia ku datangna pirang-pirang rahasia ayil ulumi tegasna pirang-pirang ilmu wal ma'arifi jeung pirang-pirang kanyaho alaiha kana kulub watasabukiha jeung miheulaana asror biha dina kulub watasabukil farsani saperti ngabalapana jalma anu tunggang kuda ngabalapana jalma nunggang kuda watasruku jeung moncorong ayat tatlau tegasna bijil biha dina kulub naon sawarikul anwari moncorongna pirang-pirang cahaya ayil anwari tegasna pirang-pirang cahaya as-sabihati anu disarupakeun bil kawakibi kana bentang bulan asyariqah anu ngempur wa huwa ari tasruku ari kapan tasruku eta min atis sabab tina atap sabab alal musabab kana musabab fainal anwaro maka sanyana cahaya eta ida asrokot di mana-mana ngempur mencorong ngempur anwar fil qulubi dina hate insarohat maka jembar kulub lima kana perkara yaridu anu datang ma alaiha kana kulub minal ulumi tina pirang-pirang ilmu wal ma'arifi jeung pirang-pirang kanyaho wadzalika ari itu insarohat eta min samarotil munajat tina buah-buahna munajat wal musafat jeung asih-asihan wa jami'u mari sakabeh perkara tukiron caritakeun ma eta kadalili saeuti dalil lima kana perkara qoblau sameme ma min annal matluba tinasanya nam diparentah eta iqamatus sholat ngadegkeun sholat la wujuduha lain ayana sholat Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu mahalul munajat. Ieu termasuk hikmah atau faedah katilu dina sholat teh. Faedah katilu dina sholat. Hikmah katilu atau natijah katilu dina sholat anu ngisi ya teh.
kamari salat anu ngisi teh bisa ngahancurkeun dosa-dosa termasuk hate jauh karena musahadah jeung Allah. Kita bisa dihancurkan ku salat ngisi teh. Kadua, salat ngisi teh bisa ngabukakeun lawang perkara anu salalamar seperti rahasia-rahasia alam malakut kamari teh nya, rahasia-rahasia alam jabarut eta bisa dibukakeun ku salat anu ngisi mah salatna. Bisa katinggal kitu ku urang, bisa apal urang teh aya rahasia-rahasia di alam malakut, rahasia di alam jabarut teh bakal apal ku salat anu ngisi mah. Dua tah natijahna jadi faedahna salat ngisi teh alam malakut teh alam langit 7 ngaranna alam malakut. Salureun ti langit alam malakut mah alam kursi, alam aras gitu banyak tuh. Di dunia mah tanah ieu alam sahadah ngaranna teh. Alam sahadah atau alam dunia eta keneh. Alam sahadah, alam malakut, alam kursi, alam aras. Tah sadayana alam nu dieu namina alam jabarut. Apa letenya alam teh? Sadayana teh alam jabarut. Rahasia-rahasia nu aya di alam-alam eta teh bakal ditingalikeun ku Allah Ta'ala teh bakal apal urang teh. Lamun salat ngisi mah salatna. Kumaha salat ngisi teh? Kamari enggeus uluh hilap deui. Hiji hadir hate ka Allah itu teringat keur naon-naon ieu teh keur salat menghadapi Allah. Ini salat teh kitu tah dina salat teh. Salat ngisi eta teh. Hudurul qalbi hadir hate yen urang teh keur salat ieu teh geus kitulah keur urang mah tuh. Sal inget keur salat tuh kemana-mana di hatena hudurul qalbi. Kedua sing ngarti kana eusina babacaan nu dibaca dina salat. Dikawit Allahu Akbar dugikeun ka salam dan ngarti babacaan eta artina. Dua tah katilu ta'zim ti aya dinu agung wal ti Allah itu dina salat teh. Kaopat hebah boga rasa sieun dibenduan ku Allah sieun salat urang teh can bener itu hebah ngaranna. Sieun dibenduan ku Allah salat can bener. Terus roja ngarep-ngarep hayang teuing salat ditampi ku Allah. Roja genep haya era ku Allah can bisa salat nu bener. Haya teh era ku Allah can bisa salat nu bener. Tah lamun geus kitu salat teh ngisi salat teh ngaranna teh salat ngisi. Jangan urang macan gitu nya. Urang macan ngisi salat teh lah masih kences keneh. Lamun suuk teh mah meureunang kan ngisi dinu kences mah. Tapi kabeh ge suuk ngaranna mah. Kan beda beureun ngisi jeung apa mah gitu lah. Udah urang ningali eta kan, ningali poteuy, cuman polotot ieu nya poteuy teh ieu. Tah ngisi ngaranna eta teh. Ieu mah geuning kieu cenah. Poteuy-poteuy teh akur gitu. Salat oge kitu cenah. Salat nu malaweng jeung nu ngisi teh beda. Salat malaweng ngisi. Katiluna salat nu ngisi teh as-shalatu mahalul munajat. Tempat munajat ini katilu ya.
natijah salat khusyuk, salat ngisi, salat teh tempat munajat. Ai munajat teh bisikan hate jeung Allah itu ngaranna munajat teh. Eta dina salat teh tempat munajat, salat ngisi mah. Munajat jalma ka Allah, munajat Allah ka jalma. Dua rupa munajat teh. Aya munajat jalma ka Allah, munajat Allah ka jalma. Dina salat ngisi mah aya duanana. Munajat jalma ka Allah mah ieu jadi nembongkeun sifatan Allah nu alus, ya, nembongkeun sifatan nu alus. Poena salat teh urang teh naon sifatan nu alus teh? Mere rahmat cenah. Itu sifat Allah alus. Ngurus alam. Nah, sifatan alus ngaranna teh nya. Ngaratuan di poe kiamah teh jadi wali Allah eta sifatan Allah nu alus. Tah nembongkeun jen Allah sifatanana alus ngalaksanakeun salat urang teh. Eta mah munajatna jalma ka Allah. Gitu. Aya munajat Allah ka jalma wa munajatul Rabbi cenah. Bilahu bima yulkihi cenah fi sirrihi minal ulumil wahdiyah wal asraril faniyah. Ai munajatna Allah ka jalma mah jalmana dibere hatena rupa-rupa ilmu, ya. Hatena teh dieusian rupa-rupa ilmu ku Allah teh. Ilmu wahabiyah, wahabiyah teh pemberian langsung ti Allah. Sigana ilmu wahabiyah mah ilmu laduni teh ya. Tanpa belajar, tanpa ngaji bisa weh. Naon-naon ilmu pemberian ti Allah langsung. Keur salat nu ngisi mah eta teh dibere gitu ilmu eta teh. Yo kitu nya. Sanajan manehanana teu ngajikeun, teu boga guru, tetep bakal bener. Sabab eta mah ti Allah langsung. Dalam salat ngisi. Jeung rahasia-rahasia kanyaho deh bakal dipasikeun ku Allah Taala. Apal segala gitulah. Belajar tapi apal rahasia-rahasia irfaniyah ngaranna. Takdir salat nu ngisi mah tadi dibikeun eta teh munajatna Allah ka jalma. Dina salat teh nya. Ini salat tempat munajat teh bener. Munajat jalma ka Allah, munajat Allah ka jalma. Duanana aya dina salat ngisi mah. Kan salat teh disebut oge umul ibadah. Naon deui wa asasul khairat salat teh. Jadi pokokna ibadah, jongkotna ibadah, jeung dasarna kehalusan. Dina salat teh aya nanti. Kan ku ahli tauhid mah disebutna ge arsul muwahhidin. As-shalatu arsul muwahhidin. Salat teh walimah arus walimatul arusna jalma ahli tauhid. Jadi sebutna teh dianggapna teh salat teh walimatul arus keur ahli tauhid mah eta teh. Ari walimatul arus teh kapan tara aya jelema nu susah keur walimatul arus mah bunga nu aya tuh keur muwahhidin mah ahli tauhid bunga salat teh. Naon sababna? Sabab dina salat teh sagala aya nangtung ruku cenah. Oh iktidal sujud segala aya menggunakan bunga tauhid mah kitu teh. Model walimatul arus segala aya kapan opieun teh. Oh aya poe panganten kapan segala dahareun lah. Wah dina walimahan teh bunga apa teh? Bunga. Tah lamun jalma geus bunga dina salat muwahhidin pangkatna teh. Jalma ahli tauhid ka Allah. Oh,
tilu ternyata faedahna atau natijahna salat ngisi dan lain husukna gitu lain pohona khosiinna tapi lain salat gopilin salat khosiin nu dihitung husukna wa ma'danul musofati jeung salat ngisi teh simpenan asih-asihan ge terbagi dua aya asih-asihan jalma ka Allah asih-asihan Allah ka jalma asih-asihan jalma ka Allah mah bisa madepkeun diri kabeh dohir batin dohirna batinna dipadepkeun ka Allah kalawan make ilmu dohir jeung batin ilmu naoge deui ilmu fikihna bener ilmu tasawufna bener nah, dipake dipadepkeun ka Allah taala melalui salat dipadepkeun eta teh musofah abdi li rabbihi ngaranna teh asih-asihanana makhluk urang ka Allah bisa madepkeun diri urang sakabehna dina salat kalawan make ilmu fikihna sareng ilmu tasawufna tah ku kitu teh eta teh musofatul abdi li rabbih sehingga teu aya kereteg dina hatena teh lian di Allah teu aya ngarejat ngareteg kakeretegeun lian di Allah dina hatena teh ti kawit salat dugikeun ka aya salat kitu nya eta musofatul abdi li rabbih aya deui musofatul rabbil li abdihi musofahna Allah ka urang kumaha Allah masihan hate urang bisa nyaksi ka Allah di luberan padol jeung kabageuran ku Allah eta teh musofatul rabbil li abdihi ngaranna teh pangluhur-luhurna musofatul rabbil li rabbih mere bisa nyaksi hate ka Allah bere luber leber kaleberan dina padol Allah jeung kabagiran Allah kitu nya wada hadi a'lal musofat cenah wadunaha marotu sandapeuna loba cenah musofat teh cenah wala qadrik balil abdi yakunik barabbi jalla jalalu jadi kadar madepna Allah ka urang teh kumaha kadar madepna urang ka Allah kitu nya lamun madepna ka Allah 10% Allah madepna 10% deui wae madepna 50% 50% madepna 100% deui wae wa ala qadrik balil abdi yakunik barobi maka kadar urangna kumaha saatosna kitu tah lamun salat ngisi anu geus natijahna opat rupa natijah tatasiu fiha mayadinul asror wah bakal jembar hate teh anu disarupakeun kana mayadin hate teh bakal jembar sayokeun mayadin mayadin teh alun-alun il parsan pikeun jalma anu batarumpa kuda baralap kuda pan lega eta teh lapangan balap kuda naon ngaranna teh lapangan pacu teh pacu eta lega kapan tah teh model kitu legana teh cenah di mana-mana salat tos ngisi tos ngampi milik opat natijah eta tansarihu bitawarudil asror jembar hate kudatangna rahasia-rahasia ilmu-ilmu jeung kanyaho ti Allah taala kan hate urang jeung cepetna seperti balapna ngabalapanana parsan lamun tarempa kuda sarpet pun gitu cepet datangna teh cenah ilmu-ilmu jeung kanyaho teh kana hate-hate anu karar itu saatosna jembar wa tasruku liha sawarikul anwar gempur cahayana dina hate teh cenah
cahaya anu sarupakeun kana bentang bulan anu ngempur. Wa min atis sabab balamu sabab ngatapkeun tasruku kana tan sarihu teh termasuk atap sabab kana musabab. Jadi ku sabab namun corong kagitulah bakal jembar hate kagitulah. Ku sabab namun corong caang dina hate jembar cenah hate. Tuh, jadi jembar teh musabab cenah. Jembar ku naon? Ku ilmu-ilmu jeung kanyaho-kanyaho. Wa dzalika min samaratil munajat eta teh buahna munajat cenah kitu jeung musafat. Buahna teh kitu buahna munajat musafat teh jembar hate minuku ilmu jeung kanyaho-kanyaho ya Allah taala. Wa jami'u madukiro kadalil 50 al-matlub iqamatus shalah. Jadi anu diparentah teh urang teh iqamatus shalah lain wujudus shalah lain ngan saukur kadar salat tapi kudu ngisi salat teh eta nu diparentah mah ngisina cenah salat teh diparentah mah ngisina ya Allah. Kan urang salat teh malaweng gitu dina eta teh naon aya jalmi geuningan teu kaur takbiratul ihram teh takbiratul ihram keluar heula eta tukangan masjid aya tangkal kayu gede gandeng ku manuk sehingga kaganggu tah takbiratul ihram teh keluar deui hus bahan manuk jero deui usolli Allahu Akbar kaganggu deui wae meureun keluar deui terus kitu belang anting keluar ka jero dan jadi salatna ari cek masyarakat teh kunaon jangan penganting wae. Ieu cenah manuk ngaganggu salat cenah teu ketaur cenah salat. Da cenah ajengan ulah digebahan manuk na da eta mah tempatna cenah. Kitu tuara tanggal kaina cenah. Oh bener nya cenah. Oh kitu tanggal kaina moal aya cenah. Moal aya cenah eta teh. Ieu contoh jalma anu salatna malaweng gedekeun husu. Oh kaganggu ku setan. Cek masyarakat etung tuar we tanggal setana cenah. Naon resep hate kana dunia. Tanggal setan nah gitu. Lamun teu pati resep mah sugan teu pati resep teh gitulah. Ai ku resep mah kana dunia teh setan tangkalna eta teh. Resep. Tekan moal kaur bener salatna. Diajarlah dituar mumpung leutik keneh kemudian tanggal setan mumpung leutik keneh ya urang mah can gede-gede teuing kitu resep kana dunia teh urang mah gitulah. Leutik keneh nyanyayan keneh tahu leutik keneh tuar tanggal kaina gitu. Ya Allah. Setan teh di dinya ayana gitu. Iya jadi alhasil salat teh aya anu ngisi salat hakikat ngaranna teh aya salat anu teu ngisi salat keneh salat nu ngisi mah salatul khosyiin anu husu ngaranna teh salat anu teu ngisi mah salat gofilin ngaranna teh poho ka Allah. Ari husu teh kanjeng Nabi teh aya jalma lalaki keur salat lamun nya husu ge cenah tah anggotana cicing jelema teh cenah. Anggotana ge robah wae berarti teh husu. Nah, kanjeng Nabi teh lahu saat salatu cenah lahu saat cenah jawarihu. Lamun husu cenah salatna eta jelema teh anggotana ge cenah cicing cenah. Tapi anggotana ge robah wae. Husu berarti cenah jelema teh. Sebutlah husuk munafik mah anggotana cicing hatana robah eta teh husuk munafikin cenah eta teh husuk munafikin ari anggotana mah repeh gitu cicing teu robah-robah ngan hatena robah ka mana mendi eta teh husuk munafikin kasupna jalma munafik cenah kasupna teh
Duh. Ya geus apal mah urang teh lah. Ibane bisa diusahakeunnya. Bisa di ini kieu salat teh gitu lah. Sering salat teh pang seseueurna Kanjeng Nabi kegiatan nuju menang teh salat Kanjeng Nabi teh. Pang seseueurna kegiatan Kanjeng Nabi waktu jumenang teh salat. Gitu. Oh, sabab salat teh rupa-rupa geuning dina eusina teh jerona teh. Aya dina doa kapan salat itu. Salat dina ngadoa pan ijabah. Tobik firli warhamni wadurni warfani warjukni wadini waafini wafwani sing tamat teh ngadoa sing tamat Gusti abdi hampura dosa bijirli warhamni asih bikanya Gusti abdi warhamni tuh bikanya wajburni tambalan Gusti karengat hati abdi kasusah kabingung tambalan Gusti wajburni eta warfani aekeun pangkat Gusti abdi. Oh, dia taekeun pangkat tadi masalah naon diluhurkeun ku Allah. Warfani warzukni rizkian Gusti abdi. Wahdini tuduhkeun Gusti abdi kana alus. Waafini salametkeun Gusti abdi. Wa'fu anni hampura Gusti abdi. Wah hebatnya, hebat tuh anak. Sing tamat eta teh, masa eta teh sing tamat. Diuk antara sujud duanya. Kita tuh sujud dua sing tamat teh salse. Gitu nya. Dina salat teh loba doa. Ngalem ka Allah taala. Menawi salat diutamakeun. Farqun wa baina naon babaina rajul wa bainal kufri tarkus salat. Antara jalma jeung kafir teh tinggal salat. Wah tinggal salat kafir we. Wa bainal iman wal kufri cenah tarkus salat teh. Antara iman jeung kafir tinggal salat. Tuh tinggal salat we biasa dina hadis oge pan gitu. Katakan dalam menyebutkan Islam mah lah berapa tuh sholatnya yang baru menyebut Islam mah gitu lah. Sholat teh dibangnya lah sebarang menit tuh agan diri mah sholatnya teh yo gancang teh gitu kan ulah nurutan orang udah di kelasna kalau orang ngarek ngomong ke agan dirinya banyak nuju bapak tuh di lembur itu kan gitu teh saurna cenah saur ngalaman urang cenah agan diri usoli urang wudu gak cantamat dulu geus enggeus salatna cenah tinggalkeun eta mah beda kelas salat mulai turutan urang rek gancang salat ya kan digancang beda deui kelasna gitu turutannya urang mah inna salata lasakhanun urang mah salat teh urang sing tenang gitu min alamati fikiyati rajul cenah as-sakinah fi sholatihi tina ciri pinterna jalma salatna santai ciri pinterna jalma cenah eta teh kamu teman santai kalau rusuh tinggalin tinggalin jadinya mudah-mudahan bayana pengawasan ya urang senjantan wasilah ya pengawasan ya yang kunjung biswa urang sang keluarga urang sehat walafiat berkah ibadah ka Allah wasilah ya pengawasan karena hasil maksud sayana pembentukan daerah berkah ibadah ka Allah dan wasilah ya pengawasan karena ilmu anu manfaat dunia akhirat salih kasali biasa ngamalkeun nanya dan wasilah kana salehna urang santurunan urang sadayana jabal fatihah Fikir elit mati kiai. Bismillahirrahmanirrahim.
Andihun al aspaku ari babagian mega ayat 3 cenah. Hiji mega berem, kedua mega koneng, katilu mega bodas. Ya. Mega berem ayana teh dina sajero waktu maghrib. Maghrib ke akhirna gitu. Ai waktu maghrib teh di jam genep sore nepi ka jam 7 kurang leuwih takriban masana ge. Ka jam 7 takriban. Tapi jam genep ka jam 7 teh amun urang ningali ka kulon teh aya mega berem. Gitu. Eta mega berem waktuna dirinya tah mega berem. Jadi urang kudu ningalina ka kulon. Ya. Maghrib teh ningali ka kulon. Aya mega berem, eta mega berem ngaranna teh dina sagero waktu maghrib teh. Waktu maghrib anu bika isya. Cekol kodimah, cekol jadid mah cenah. Cekol jadid mah sakedeung waktu maghrib teh. Cekol kodim. Kalau kodimna cenah kitu maghrib mah bika isya. Tapi cekol jadid mah tamat maghrib, tamat 2 rakaat ba'diyahna seep cenah waktu maghrib teh. Lamun dirinya seep di maghrib nepi ka isya waktu naon tuh di salat eta. Tuh, sepan. Jadi waktu maghrib pada ka isya we waktuna. Aya mega beureum di kulon tingali urang. Kadua mega koneng jeung bodas. Ayana dina kawitan asup waktu isya di jam 7 nepi ka jam 4:30 menit takriban kurang leuwih. Eta waktu isya tah. Dina sajero waktu isya koneng jeung bodas aya tah. Isya teh. Oke akhirna waktu isya mah aya di pajar kadib ngaranna teh. Di wetan ayana eta mah. Tingali di wetan pajar kadib mah. Pajar kadib mah di wetan. Oh, cacaang gitu di wetan teh. Tangke teu lami lap aya poek deui. Brai deui pajar sodik ngaranna subuh weh. Kitu ningali pajar mah. Urang mah geus tingali nu karitu da ayeuna mah waktu we nya jadwal tingalina teh. Kitu nya. Ngan dina kitab mah kitu na kitab mah. Dina salat isya sunat diakhirkeun nepi ka surup mega. Oh, surup mega na cenah. Mega koneng jeung bodas. Teu araya kabeh ta nepi ka dinya cenah sunat diakhirkeun dina salat isya teh. Pangpanjang salat isya mah. Mantakan jelema jago we. Lamun salat subuh kudu isya, cuma jago eta teh. Lain subuh lain isana jam 4. Pakai subuh tahu dulu teh. Jago. Kanjeng Si Abdul Qadir Jailani biasa salat mah cok urang ya kieu sore. Ngan sapu peuting teu batal wudu. Kanggo deui kana subuh teh wudu. Kitu. Kanjeng Si Abdul Qadir Jailani begitu. Nya sunat ya hireukeun. Bika surup mega na anu koneng atau anu bodas. Ya mah urang mah kira-kira namun kira-kira akhir teuing mah dah haram eta teh ngairkeun teh. Akhir teuing mah. Mun nepikeun ka kaluar sawareh mah salatna haram eta teh. Itu katakanlah mending sore we awal waktu Abdul ama salat di awal waktu awal waktu we urang ngurcong gitu lah koblana nih witirna lalega deh 11 oge pan sore kene mah isana witir 11 teh lega kene man lamun kumalamun kieu teh na witir teh tas isya ganjil geus ngajangkan bisi kalabasan urang subuh geuningan ieu teh
can witir. Sedangkan lamun jama tinggal witir dina hiji peuting makruh eta teh. Tinggal witir dina sapeuting makruh. Tangga jaga makruh urang, kan salat tas isya teh witir weh, bade 3 bade 5 asal ganjil we bade hiji mangga. Anjir. Tangke udang wong ieu teh aya kene waktu tambahan deui aya yang 11 mah. Bongkaran hiji tambahan 10. 22 rakaat. Jadi we 11 kapan? 11. Lamun tadi karak 5 tambahan deui meureun genep. Tuh, jadi we 11 dina sapeuting teh. Kitu witir teh. Oh, aya sakalikeun 11 tas isya alus mangga. Gitu. Ada diketeng ayeuna mah. Mangga diketeng oge. Ngan lamun dijangkepan tas isya encan diganjilan bisi kalabasan ka dituna. Ai udang-udang teh subuh geuning can ngaganjilan witir. Nah, eta teh witir teh jadi salat sunat mutlak jadina teh. Teh jadi witir. Oh, kitunya. Entakan tas isya teh ganjilan we geus. Gampang ke nambahan mah peuting. Lamun hudang teh kitu. Salat witir teh. Jadi lamun salat sore mah witir lega kana waktuna nya. Oh, lamun salat geus akhir mah wah witir kita muka bagian witirna oge. Masa gitu mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita paling jabal Fatihah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta